Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. الذين ينالوا الجنة بكثرة ذكر الله بقول لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن تبع من أهل السنة والجماعة في طريقة القادرية والنقشبندية من يومنا هذا إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن لم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصالحين كفارة للذنوب. وقال سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره النوراني إذا ذكرت مناكبي فأنا حاضر إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى حضرة سيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد وإلى حضرة شيخنا ومرشدنا حضرة الشيخ هدي أحمد صاحب وفتاة العارفين وإلى حضرة شيخنا ومربنا حضرة الشيخ هدي محمد زين العابدين باز والأصحاب وإلى حضرة جميع شيخ مشايخنا خصوصا شيخ في هذا المكان وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين منهم مددنا بمددهم وعدالينا من بركاتهم أغيثنا بإذن الله أغيثنا بعون الله أغيثنا بفضل الله نسألكم البركة والشفاعة والكرامة والسلامة والإجابة والإجازة والاستطاعة والاستقامة وتيسير الأمور وقضاء الحوائج ودفع البلاء وزيادة الغلو في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا آمين. صدق الله العلي العظيم. Sampurasun. Amin. Saraman dulur. Alhamdulillah. Ditiwaji numustari dengan mangsa nuga-nuga kalayan kudroti rodah di Maha Suci. Dina dangan ieu siang ieu waktu ieu urang sadayana ditakdirkeun ku Gusti dirodahkeun ku Gusti biasa ngalaksanakeun salah sawios kewajiban urang sadayana nyatana dina rangka tolab ilmu ku ngalangkungan awasan sasihan disebutna manakibat. Pamugi dongkapna urang sadayana ka ieu tempat mugi aya dina ridho sareng pamrih Allah Subhanahu wa taala. Hadratul mukarramun wal muhtaramun para alimin ulama wa zu'ama para ajinan para kiai asatid wal ustadzah muallimin muallimah ikhwan akhwat thariqah qadiriyah naqsyabandiyah wabil khusus kekersana guru-guru sing kulit nu parantos ngalaksanakeun dina raraga khidmah amaliyah manakib tiwil pembacaan ayat suci Al-Qur'an tanbih tawassul sinaran manqubahna diteraskeun kana salah sawios dina raraga mengawali hikmah ilmiah nyatana diawaskeun kana wasiat bangsa Allah. Dalam bersami nu sing kuring diberi hormat, guru sing kuring kersana pamirsa adinan takin. Kang takin miwah pamirsa ikum miwah keluarga besarna. Dalam bersami nu sing kuring diberi hormat, DKM Masjid Jami Al Nurul Hikmah. Nurul Hikmah. Ini ketua dari gareng-garenganana dari kepengurusan dalam program bisa berkumpul hormat organisasi keagamaan mobil khusus di bawah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya nyatana diawali dengan RDTKM Lembaga Dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah wayana di tempat atau Ibu Belana
Wah, Masya Allah. Ibu belana, GMPS-na, dalam bersama musim kuring dihormat, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah dan syababiyah. Sahabat-sahabat iqomah nu sami rawuh hadir di tempat. Apunten anu kasuhun hampura anu katedah nu sakedah nama nyatana nu masihan tausiah mauidhah dina raraga nambihan kailmuan urang sadayana nyatana diawaskeun kitab Usmuriyah. Sakumaha biasa diawaskeun ku kesanakan haji. Namun kumargi mantana memang bentrok jadwal ya meureunna heulu aya we meureunna titah lah daripada eueuh teuing heulu aya we meureunna bisi teh baca ibu ceuk bapak teh hanya kalah ka dieu euy ka kita bisa hanya kalah teh kitu bagi urang mah kadang supaya kitu nya punya dina mingguan teh eta bagian saha Ustaz anu amal kadinya kamari kasih supaya kitu wali sawah da urang mah diterapkeun ku guru urang sadayana, diterapkeun ku pangarsa abah ka urang sadayana dina raraga khidmah. Dina raraga hikmat. Naon sari hikmah asal katana tina khodamah. Datang ka Sunda, datang ka urang mah disebut khodam teh jieun. Ada isi dina batu ali aing aya khodaman. Dina sabuk aya khodaman, dina sorban aya khodaman. Ari khodam teh khidmah melayani ditugaskeun ku guru-guru urang sadayana ditumibakeun ku guru urang bahwa seseorang teh bahkan pangersakan haji kantos ngadengkeun puguh puncakna dina sagala sesuatu teh nyatana khidmah. Nu beunghar ngahidmahan kanu miskin mah gitu beunang. Coba lamun beunghar kabeh salam dunia sama lain tukang macul mah moal aya nu tani dan naon miskin kabeh salam dunia teu belang bisa kabeh bagur kabeh salam dunia moal aya mingguan moal aya pengajian moal aya manaki-manaki geus bager atuh kamu kenaon deui jeung geus bager soleh kabeh salam dunia cobakeun moal aya mingguan moal aya manakiman moal aya pengajian dan naon da soleh ajengan abi ajengan soleh belenggu kabeh salam dunia atau moal aya pengajian atau belenggu ke ajengan abi ajengan kalau tong tarik deui kudu ajengan bae kan maka dina raraga hikmah beunang anu tadi kapasihan tugas hikmah atau simkuring oge kiring hikmah bapak-bapak kiring hikmah jadi kurang mah puncakna teh hikmah tadi hikmah masuk bapak atau nabi ibu datang ke tempat manakiban sugan rek ngadon sare ke tempat manakiban sugan rek ngadon barang dahar ke tempat manakiban kekeh disebut nama balik manakiban tadi sebut siamangan molor itu gitu tapi balik naon manakiban hikmahna gede dong gede jadi mustami cek sim kuring mah malah aya omongkeun comona sok jadi mubalik ya omongkeun teh tukang teh kita balik teh waktu kenal jika aya bojona kajina teh ka aing deungeulan cenah kitu nah kayak paribasa di Sunda mah lamun ceuri ka tuhu beureum berarti kan diomongkeun kana kehalusan lamun ceuri keca beureum berarti kan diomongkeun kana kagorengan tanggil lamun uwi ti dieu ceuri ami nu keca beureum geus waleo berarti diomongkeun ku urang dieu urang naon sakedar naon kesadaran ngaji namun bentrok jadwal yang berenang simkuring kembali dewe aku anjeunna wayahna cenah beres di hari-hari bagaimana kiwan dimarakan di baru muda dimarakan salah maka langsung ka dieu maka simkuring nyanakeun silaturahmi ka sadayana. Hadirin rahimakumullah punya segala puji syukur kagungan Allah Subhanahu wa taala salawat wa salam ka wilujengan mugia diwukuhkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mugi urang sadayana sing dijantenkeun umat manten Nabi ka yaumul kiamat sareng mudah-mudahan urang sadayana di syafaatul uzma nyatana syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bae dieuna urang sadayana dijantenkeun muridna Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani bae dieuna nyatana dijantenkeun muridna pangarsa abah bae dieuna dijantenkeun muridna pangarsa Allah. Amin.
Hadirin rahimakumullah, simkuring saudara bingung pi omongan kami mitian. Kudu ngomong ke naon ieu titah maca kitab lebeng. Titah ngawangkul ka ditu ka dieu piraku teu nyambung. Tapi kuring boga dalil aya nu disebut pemain cadangan. Ya. Aya pemain inti, aya pemain Cadangan. Hampura aya mah bisi abdi mah teresepkeun main bola sakadar contoh ieu. Sakadar contoh dina main bola sok aya pemain inti, pemain cadangan. Pemain cadangan paling banter mainan 20 menit Pak. Terakhir. Itu oke manehna mah ngajagahan supaya bola ulah asup kana gawang. Mantap ka mana eta aja udah heueuh penting bola asup kana gawang. Lain pemain naon? Pemain yang kita kuring oke gitulah pemain cadangan kuring mah. Ada misalnya sama pemain itu sim kuring pemain cadangan penting nama aya pi omongkeun 3 jam 12 gitu bukan ka mana ejingna. Cenah teu rame ajengan arek balik ti heula nya mangan apa nakimna mah atos bangsa. Manakimna mah atos. Anu mah dina raraga hikmah ilmiah aya hikmah mata kalimata hikmah amalia aya hikmah ilmiah. Amalia insyaallah kurang sadayana diajar DKM kade. DKM ieu mah DKM. DKM. DKM masih lain ajengan lain DKM teh dzikir harian, khotaman mingguan, manakib bulanan. Dzikir harian insyaallah sing kuring percanten ka urang dieu mah moal tinggalkeun setiap waktu 165. Masyaallah. Hari neangan ke Surya tasbih 135 mana tak dikir ngan tilu aku jauh-jauh. Lain batu ieu jelema ieu. Terus kitu teh ieu. Ya, khotaman mingguan insyaallah urang diajar. Khotaman mingguan bade nyalira, bade berjamaah mangga. Abdi warek diajar khotam tam. Khotaman full disebut teh pas kana bensin disebut teh full. Jadi sesuai jumlah nu aya di dinya dibacana teh. Sesuai jumlah nu aya di dinya mangga pangarsa. Sim kuring kantos pamit telepon mantan teh urang Majalengka. Sim kuring nuju bade ka Pamuragan anu teh ku pangarsawa di Cana. Sabada mandaki di Pondok Pesantren Suryalaya, ayo maneh masantren ka Pamuragan gitu. Tapi urang nyimpang heula lah sahana bina teh hilap deui nya. Hapunten pangarsa lamun titah maca teh bisa maca teu. Komo maca Arab maca teh. Tapi wallahu alam teh eta kunaon di almi teh unggal penting khotaman tam. Khotaman full gitu. Kantos aja. Oh janya, sudah ada bete, berkumpul di terangkut, noel lagi, mantap aja. Sabar aja, kita teh mung genep jam, Cangkel tak aja kan cangkel, besok bukan cangkel. Capek tuh, disebut capek aja capek, ngajak kuring cirina cangkel, cirina capek, teh cirina hirup. Lamun mung cangkel, lamun mung capek, lepaya tong hirup urenan teh. Urang ieu ayeuna ikhwan berikan itu manakibat, berikan ieu manakibat. Dalain kasibukan masing-masing aduh. Ngan kulantaran aya semangat dina diri, aya semangat dina hati, nu modek ningalikeun capek mah atuh capek. Tapi kulantaran aya semangat, hayang diakomodir na guru-guru urang sadayana, mantap nolol-nololkeun beungeut urang gitu kan. Mana kobana nu tadi diawaskeun, mana kobaga sabaraha? 3 hiji tentang naon eta teh? Tentang ziarah. Nu tadi teh tentang ziarah naon margi sangkut pautna jeung bulan Dzulhijjah. Sangkut pautna jeung bulan Dzulhijjah. Ame di Sukabumi mah eta teh sok diawaskeun teh dina sasi Dzulqa'dah mangga wae sama-sama. Mangga teh ting bade ngaos manqobah rek 50 rek kabeh juga dibaca. Di ditu aya hiji tempat manakib ngaranna teh di Babah. Yai Haji Acep Abidin almarhum. Jadi nyawa pamisasi Ramadan manakib dina sasi Ramadan menjelang kana buka teh diawaskeun manqobah sadayana manqobah. Jadi sadaya nu aya di dieu teh kebagian maos manqobah tah.
Kaciri dah lamun anu boga baca berarti bisa baca mundur tentengan mundur aja itu bisa di hati mata kayana orang kudu bisa pan eta cenah tulisan Araban aya nu latena jaoskeun mankoba ka sabaraha hiji mankoba ka 30 hiji sabab berkaitan jeung dina sasi Dzul Hijjah ka mana dari buku mankoba teh Pak aya buku mankoba tadi ka mana oh itu bentar pemirsa ya kalinya isi pajar itu bawa kitabnya ya pandek 3 jam 1 dia itu kan mankoba ka 30 hiji kunaon kan make naik bring ka ditu bring ka dieu manakiban ka ditu manakiban ka dieu eta mankoba ka 30 hiji eta teh naon hubunganna atuh ampura bisi sim kuring salah eta cenah sagala ngabahas kana mankoba kan mankoba teh itibar kudeuna picontoeun keur urang sadayana dina mankoba ka 7 Syekh Abdul Qadir salat subuh kudu isya direncangan kurencana salami 40 tahun eta teh nyebatkeun 40 tahun teh ceuk nu ngarencangan artina ngarencangan Syekh Abdul Qadir salami 40 tahun Syekh Abdul Qadir mah pasti langkung. So, tinggal tanyakeun ka urang nu hayang diaku muridna. Tadi mah Syekh Abdul Qadir Jailani 40 tahun salat subuh ku wudu bisa. Ayeuna tanyakeun ka urang kana di sorangan, teu kudu nanya ka batu, ku hate sorangan kana masing-masing. Ari urang umur 40 tahun geus sabaraha kali salat subuh wudu bisa. Cuma minta kalau orang salat isya di akhir. jadi sakedeng di kana subuh karek salat isya. Dan teh nu ngajawab kieu abdi bacana komo leuwih eta abdi mah bahkan lain salat subuh kudu isya tapi salat isya kudu subuh. Atuh tibalik kitu mah. Jadi subuh lah karek isya eta mah nya. Pan inti mah picontoeun. Nya pan berenang kieu. Supaya diakomodir ku guru urang sadayana maka urang teh kudu samampu urang nuturkeun ka mantenna samampu urang benernya mata tadi dina wasiat pangarsawa aya sakamampuan masing-masing salat subuh kudu isya beres eta urang insyaallah lah ta urang mah diawalina ku salah satuna nyatana berjamaah sareng sajamena maka dina mankoba ka 30 hiji carioskeun naon ieu teh urang kana mankoba ke encan kana hajina ieu teh encan kana panjangnya tapi omongeun Bapak ya omongeun mah panjangnya mankoba ka 30 hiji nyarioskeun Sayyid Abdul Qadir yung pandangan Kanjeng Nabi waktu ziarah hiji waktu sajeuna angkat ziarah ka sahajatna kaayangna berarti kumaha berarti Syekh Abdul Qadir teh lamun nyebat aya ka Kanjeng Nabi berarti naonna berarti cucuna berarti turunan Kanjeng Nabi kadang sim kuring heuh teh kurang salah suganya ieu mah di ditu moal di ditu jadi ieu mah teh siga pajar teresep keturunan Kanjeng Nabi ceuk kuring teh pan namina teh berbeda-beda aya nu disebat Habib matur Kanjeng Nabi teh nya lain geramai kena urang mah teu kudu pipiluan lah kana itu tanggal-tanggal heuh aya nu disebat Sayyid aya nu disebat Syarif naon cenah Sayyid Syarif Habib pami keturunan Kanjeng Nabi dina dangat ayeuna disebatna pami pamanggatna disebatna naon urang Habib nya pami keturunan Kanjeng Nabi istri disebatna turunan Kanjeng Nabi pameket disebatna naon Habib pami turunan Kanjeng Nabi istri disebatna rata-rata di urang nyebatan naon Syarifah nya Syarifah kunaon atuh henteu Habibah Habibah Syarif Syarifah Sayyid Sayyidah jadi ceuk kuring kade ulah nyebutkeun bahwa ieu teh teresep kana keturunan Kanjeng Nabi pasti Abdul Qadir teh turunan Kanjeng Nabi ari urang sok ngalilir sorangan pasti bedanya batanya tanah ieu mah Sayyid ya
Sayyid berarti eta si Abdul Qadir Jailani teh turunan Kanjeng Nabi nu dinaman gowa ka 30 hiji mah nuju ziarah angkat ziarah. Ari ziarah teh ini ziarah teh angkat. Lamun anu ziarahna ka Makkatul Mukarramah ka Madinatul Munawwarah datang ka urang mah jadi boga titel naon? Haji. Jadi salarasna mah haji teh lain titel lain, haji mah hanya sebutan di urang hungkul. Omonya di urang kuat hakna teh gede cenah ieu euy. Coba geus hajian kemari cenah. Ya, andaikan mampu esok. Jadi jalma anu ziarah anu angkat berkunjung ka tanah suci disebutna haji. Lamun ayeuna urang ulin ka tempat pariwisata disebutna naon? Turis ditanya disebut haji teu. Lamun ulin kan deukeut disebutna healing. Mana healing tadi aing coba. Healing paling pusing dia. Ya, haji. Jadi haji itu orang yang berkunjung. Iyalah, kuring ngomong kudu mah batu. Kuring hadi tahu umroh teh nuju terus pangaresa uangan tuh 2015 2016. Sim kuring diajak ku pangaresa umi sia cenah dulu. Bukan haji sim kuring dicana. Pas nuju ziarah ka payuneun makom Kanjeng Rasul, nyapan ari di urang ngalamun ngadu teh, naon galibna? Sok angkatkeun leungeunnya. Pan di ditu mah teu meunang ibu ngangkat leungeun teh. Ditepak ceuk askarna teh. Haji haram. Ceuk kuring da urang macan pernah munggah haji teh ka karek ayeuna kali ge. Tapi geus disebut haji, kuring nanyakeun, "Kang haji coba teh kunaon ari urang mah disebut haji atawa urang macan di luar haji tahun sabaraha ge encan." Ari haji teh orang yang berkunjung ka Madinah jeung ka Mekah eta teh haji ngaranna. Kan gacek di urang cenah kitu lamun umroh mah ana leutik keneh cenah mah kitu. Lamun geus keluar haji berarti ana ngagedean eta mah kitu-kitu teh teu ulah. Geus ya. Ya orang yang berkunjung masalah haji. Nah, mudah-mudahan di dieu seueur terus angkat. Iyalah urang tanya lah, "Ibu garaduh curug?" Eta curug gaduh teu? Ieu teh ieu teh nu ngaji teh sejempling bae mah teh. Apa gaduh curug teh? Ampura sing kuring mah ngaji na kieu Bu. Nuju husu ya. Cung anu kantos angkat ka tanah suci bade haji bade umroh ngacung. Ayo. Wah, cenah wah tong legek. Di urang geus mulai itu teh. Takabur cenah eta teh ke urusan takabur urusan legek mah eta mah urusan hate jeung Gusti. Eta mah walaupun ada abdi mah teu di urang sok aya paribasa. Tukang ada abdi mah cenah jami teu gaduh, tapi dina hate aing teh rubasa leuwih ti batur sombong tah. Di urang anu disebut sombong teh nu kieu rupana tah. Urang teh kudu husnudon batai bisul dina keleng. Ulah apa diskusi eta mah legek leuh pake kitu-kitu bisul aing mah bisul kana. Tapi kagaranna dina hate cek hate teh walaupun urang teh disebutkeun tapi cek hate aing leuwih ti batur sombong teh ngaranna. Sombong ngaranna. Pan diatur urang diajar dina ilmu tasawuf. Urang diajarkeun urangan kana panyebongkot penyakit hate. Rek nanya ka urang dieu garadu penyakit hate? Gaduh. Naon wae penyakit hate? Sombong. Sombong naon deui? Takabur. Nikah lu sedih so. Ulah, teu kau kata ya. Sirik bidik ka aya pokona mah kabeh eta aya di mana? Aya di urang aya di batur. Mahal eta teh aya di urang teh. Bukan aya si anu. Kita cek si anu teh ka urang deui teh si anu teh. Jadi si anu teh ka saha deui? Eta teh si anu teh ka urang deui. Saur pangaresa wa dinadomkeun ku pangaresa wa tina kitab Tanwirul Qulub. Bongkot penyakit hate teh 7. Pan urang keur diajar urang penyakit hate ya. Di dinya diuningakeun salah satu tujuan mempelajari ilmu tasawuf teh di tazkiyatul qalbi. Keur ngabaresihan kana penyakit hate. Kirang bara atuh urang aing jeung sekolah teu kaopnya. Tekau sholat hari pengenge.
Kirang bara atuh urang mah ai kana bersih mah pimanan atuh murangan-murangan atuh. Bongkot panjang kita teh 7 kibrun wa hirsun syahwatun summa hasad ghadabun bukhlun summa hikdun qadwaron kibrun wa hirsun syahwatun summa hasad ghadabun bukhlun summa hikdun qadwaron. Ria teu kaasup ya. Ria teu kaasup kana bongkot penyakit hate. Sabab di orang mana disebut ria teh pagawean nu katingali ku jelema. Ngalaksanakeun ibadah nu katingali ku jelema, ngalaksanakeun pagawean nu katingali ku jelema. Urang mah artina teh eta aya teh. Padahal paminingan dina Sulamun Taufik naon nu disebut ria al amal li ajlinas pagawean karena arah-arah manusia. Beda arah-arah jeung katingali. Walaupun ibu sholatna arek dina luhur tangkal kalapa contohna. Contoh gitu contoh. Bisa wae tangkalan melerkeun nah kurang dirinya sholat bisa wae. Sholat urang mah di tengah leuweung, eueuh sasaha jelema teh ngan saurang-urangna. Nganceg dina hate urang eta sugan we aya nu ningali arah-arah manusia tariya teh ngaranna teh. Ari di urang mah disebut ria teh karena pagawean katingali ku jelema mantang teu diajakan kana kahalusan teh Kang hayu urang manakiban moal abdi mah milih ria. Di kadeuleuh ku jelema berenang heuh. Hayu urang berjamaah Kang moal milih ria. Hayu kerja bakti moal milih ria. Aduh mah kebluk we eta mah. Ogah. Ya, ogah eta mah. Urang balik kade kana haji kade kana ieu mah. Pokona mah ka mana izin tenang ieu mah pemain cadangan. Pemain cadangan jadi kesar ngajina pemain cadangan itu kemana we ngajina cung anu geus angkat ka tanah suci ngacung mudah-mudahan anu geus angkat ka tanah suci sing jantan haji mabrur amin. Mana ciri haji mabrur natom iqomah keluar haji kudu bukti mabrur iman ibadah naluhur bisa ngagerakeun batur umat akur Islam luhur. Itu salah satu ciri haji mabrur. Ulah mentang-mentang balik diri itu disebut mate leumpang we sia eta mah wa leumpang Pak Haji kulan mah teh ngepet. Iki disebut kana kitu. Komo paminingan dina natobi ku manusanesna. Ayeuna urang balikeun. Cung anu can pernah init ka cung. Mudah-mudahan ngacung sing angkat amin. Itu ngacung moal tadi kira hawe kita. Aduh, aing teu kenal jangan ngacung. Urang aya sakali deui cung anu can angkat ngacung. Tinggal malomaan aya ini teu. Eta aing kalau beda di Indonesia mah boga kemirna. Nggak can nabungna, can masuk puasana. Tara dia diri dana masuk. Wah, tetap buka cahaya ke jedoknya ke sininya. Ih, atuh puasa-puasa, aya ke puasana aya teu wirina aya. Wa atim bin nasi bil haji yatu garijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin aming sapoting 1000. Tambahan ayat kursi 1000. Tambahan bismillahirrahmanirrahim 12.000. Wah, bae aya sabab nu ieu mah aya risau aya nasib we. Walaupun tadi risau bari nasibna ini. Walaupun nasib ari teu risau tapi kadang-kadang da kumaha nasib kieu mah. Ngan mindset di urang di kudu diombekeun teh eta nyalahkeun we kana nasib. Kang kunaon make canangkan ka tanah suci bari haris kudu kaluhur dari aya ka kaluhur. Da abdi bacana. Jalmi alim, nah yang sagede kumaha jelema hese we kana betul bakana. Da abdi macen mah teu gaduh, naon jalmi teu gaduh. Nah hayang boga naon? Nu geus boga naon ge hayang naon? Ngangrek. Nah naon ke ditu na sok ya. Abdi mah jalmi teu gaduh, nah hayang boga naon atuh? Abdi mah cenah teu boga mobil hayang boga mobil tanyakeun keur boga mobil.
Nah sababna sabab can kudu ganti oli nya. Can bayar pajak euy. Komo mobil Fortuner mah geus motor gagal orang lagi pasti cek astagfirullahaladzim cek ieu pajak. Sudah tuh. Can pikiran ban kudu ganti. Mending ibu terbuka mobil kita kurang naon tapi curugna ieu ngandung kana beus sakitu padana cek cicing. Tarik naik ke dalam. Tidak mengkuatkan ini kana haji ya kana haji. Ya waktu ziarah ke haji. Waktu ziarah ke yang orang sufi ka Hujrah Syarifah, pakuleman anu mulia Hujrah Syarifah teh. Hujrah teh bahasa Arab, Hujrah Syarifah, Hujrah hartina pakuleman, Syarifah anu mulia. Urang titik di kadinya heula. Apakah Hujrah Syarifah teh aya di ditu hukum? Aya di dinya oge. Lamun dibandingkeun ka orang sementara orang hayang kana Hujrah Syarifah, da kulantaran tadi can boga duitna, can nabung, can bisa ingin ka ditu, tong digedang tong hariwang da urang mah diajar make ilmu tasawufna. Make ilmu tasawufna. Contoh lamun teh mah aya nu disebut manasik, aya nu disebut tawaf, aya nu disebut sa'i. Lamun bisa kan itu berarti bisa secara zahiriyah. Maka cek nadom iqomah deui diuningakeun amalkeun manasik zahir. Nah ini kan itu. Tapi kadang tokoh walaupun urang can bisa kan itu gali manasik batina. Hujrah Syarifah di ditu manggeus kudu eta secara zahiriyah, tapi kade tong poho ibu bapak dina diri urang ya aya Hujrah Syarifah. Mana Hujrah Syarifah nu aya dina diri urang ari eta 2 hanapeun susu kenca. Eta alkitab kitu nya. Coba tukulkeun dengan diuningakeun tukul masakana sok rasakeun 2 hanapeun susu kenca. Jaya atuh di urang mah naon cenah nu beunang tuh kang susu heuh naon atuh nu panglepasna teh susu sok. Sok nenek atuh kenal. 2 hanapeun nenek teh kenal. Nek orang kerek awe susu teh hampura nya pan panjelema teh meureun antara sok kabeh aya we nu ngalewekeun aya. Heuh naon atuh sok nu panglemesna. Eta Hujrah Syarifah nu aya dina diri urang. Pakuleman anu mulia nu aya dina diri urang, tempat anu mulia nu aya dina diri urang eta. Sabada urang dikir jahal tararungkul dengan dikir hopina ditembuskeun sabab non, sabab kulantaran ieu teh pakuleman anu mulia, kulantaran tempat anu mulia, maka teu meunang diasupan ku barang nu teu mulia. Teu meunang diasupan ku asma nu teu mulia. Teu meunang dieuseukeun ku ngaran nu teu mulia. Maka didinya orang disebut dikir hopina terus. Oleh batu eta leungit datang weh nu lain berarti geus ngasukeun kana geus ngasukeun asma nu teu mulia kana diri urang. Sok lah teu kudu jauh, mengko kana salat ayeuna. Pagawean pan kudu mah kieu, pagawean di luar, pagawean di jero salat tong dibawa kaluar. Pagawean di jero salat kudu dibawa keluar salat. Pagawean di luar salat tong dibawa ka jero salat. Apa tuh? Apa? Urang bareng atuh mun hafal mah. Siap? Siap. Ada Quran makin di lagu-lagu gitu. Ah, itu dulu we atuh ieu mah. Itu budaya dulu we. Pagawean di jero salat kudu dibawa keluar salat. Pagawean di luar salat tong dibawa ka jero salat. Apa Bu? Sok 1 2 3. Pagawean di jero salat tong dibawa keluar salat. Pagawean di luar salat tong dibawa ka jero salat. Dung dilawan. Miminangna nu mana urang? Nah pagawean di jero salat sok dibawa ka luar salat atau pagawean di luar salat sok dibawa ka jero salat? Miminangna mana? Miminangna mah anu karasa kusim kuring ge pagawean di luar dibawa ka jero salat.
salat khusyuk teh nyatana eta hate manteng ka Allah. Mantang tong aneh. Lamun teh mah aya nu natepan Allahu Akbar anu curugna teh kieu we, mantang kunaon lamun diaturkeun jeung ilmu fikih, kunaon lamun gagaro kulieu sugan rek ti mimiti tingkat untung teu batal. Mun atuh dina pipi gep na pipi teh kieu we terus. Teu batal. Tapi lamun hiji, dua, tilu batal teh. Makana anu nyebutkeun urang lamun keur salat geus sok aya kinya. Teh disebutkeun batal cenah teh. Oh, mau dikasih liseret, mau dinyaretkan kan itu, eta paling batal euy. Ya, sabab kadang-kadang pegawaian di luar salat sok asup ka jero salat eta teh. Komo salat bawah bari ngalamun kana salat teh. Tilu opat kitu nya. Tilu opat. Baca ke fikih lamun teh mah urang, mang dina salat tilu atawa opat, tambahan teh jenting jadi 5. Lamun urang ngalamun dina salat aya geus paten geus opat teh kumaha teh masing-masing eta mah ya kumaha teh masing-masing ngan lamun urang mangmang gitu dina hate kajenting teh kali dikurangan salat lohor rek 2 rakaat ulah eta mah yes. Jadi kalau pada apa pegawaian di luar sabab naon tadi teh ngasupkeun salian ti asma anu mulia kana hate mata kurang keur kumaha wae ge. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hirup abdi maot abdi gawe abdi kasab abdi sagala rupa abdi teh lillah jatana keur Gusti Allah berarti asup kana ibadah. Berarti asup kana ibadah. Mun dibarengan make naon? Make hate, make dikir pun geus diajarkeun ku pangarsa guru ka urang. Make dikir rupi jadi keur kumaha wae ke di mana wae yang hareup ka mana wae mata pangarsa ka ngaji sok ningakeun ningan keur kumaha wae dikir ka Allah teh keur kieu di mana di dieu terus naon hiji teh poho dia teh jadi keur kumaha keur jadi keur di mana wae tetep we ieu mah mantep ka Gusti Allah. Abdul Tigri fala manahu la ilaha illallah. Utama-utamana eling teh nyatana kalimah la ilaha illallah. Kumaha tukang lamun abdi keur macul. Contoh lamun teh keur macul, piraku urang bari macul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Datang mah jelema sia mah teh eling, nya keur eling aing teh ieu teh. So, datang nemo la ilaha illallah. Dina kami tauhid kumaha segala teh la ilaha illallah. Datang jelema sia mah teh eling nya teh keur eling urang teh sabab ngucapkeun kalimah la ilaha maka urang nuhun pagersa Abah nuhun pagersa guru urang mah ditumikakeun jeung dua tariko nu jaharna aya anu khafina aya nu diteungeun dina hate mantap keur kumaha wae oge tetep mantep hate ka Allah sehingga kumaha wae oge nya eta cenah sok poho alus di mana aya menyebut poho alus bageun heuh ari guru lamun nyebut poho berarti ingat moal nyebut poho lamun teu ingat kan dia mah mau diudur ampun ada mah teh bentar udur tapi nu ngaracunan kuring udur eta jelema teh ampun jelema mau kiudur wah kana baru teratinggalin mau mana teh iliat penting imah 100 meter ke kana pesak astagfirullahaladzim udur tinggalin euy berarti naon tah kulantaran ingat teh kulantaran aya naon kulantaran aya poho ya nyata abdi mah sok poho ka Gusti teh oh berarti ingat maka nyebutkeun poho lamun teu naon lamun teu ingat mah jadi dina segala sesuatu urang dibarengan zikir ka Gusti Allah tetep we pantengkeun ka Gusti Allah guys jadi pokok pakuleman anu mulia teh nu aya dina diri urang teh naon hak disebutna hate kalbun teh di dieu tah kumaha lamun dikaditukeun mah kunaon urang zikir lah pan diuningakeun lieu urang diajar dina zikir teh lah nebus kana sabaraha latifah kitu lieu ilaha nebus kana sabaraha kitu lieu illallah nebus kana sabaraha latifah jadi guna kabeh kunaon tawaf pake 7 kuriling tah eta teh diurang ge tawafna eta la
ilaha illallah la ilaha eta teh toa kurang teh toa bieu tadi diri kalimat la ilaha illallah aja kamana aya majik geus udah teh teh mudah-mudahan tadi teh tadi amin anjir bari amin nah gitu-gitu teh kita gawe si kan amak sakitu teh ku bahasa Sunda aing kumaha lamun ngadu bahasa Arab eta di aminanna teh lekok na eta tak kulantaran aja kan bacana mah contoh berenang kana bahasa Arab tuh berarti apa tapi kulantaran ngangkatkeun leungeun eta kiai aminan ku kabehan Allahumma tawil umurana amin wa sahih al-sadana amin wa tawil lisanana amin wa tawil sinana amin padahal bahasa Arab lamun dihartikeun mah kieu Bu nu kahiji Allahumma tawil umurana sing panjangkeun umur abdi amin bener wa sahih al-sadana jeung sehatkeun jasad abdi Gusti bener nan kade nu katilu nu kaopat mah tong diaminan wa tawil lisanana jeung panjangkeun letah abdina ayo eta kudu bahasa Arab bisi ku batur ditipu ngadoa teh wa tawil lisanana jeung panjangkeun hutu abdina ese kadang bala-bala aduh tapati amin tadi geus pakulaman anu mulia teh mana hate nu aya dina diri urang tong diasupkeun salian ti Allah tong cenah asup salian ti Gusti Allah daya tempat anu mulia keun anu mulia teruskeun eta jarum bring kawe anjeunna dak dipayunana kengeng 40 dinten bae kan atunya dia punten dina riado alih hikmah di riado puasa rata-rata 40 dinten bismillah 40 poe Fatihah 40 poe ayat kursi 40 poe ieu 40 poe ti dieu budeuna teh nyanakna teh nya 40 poe rata-rata panangan duanana dikana dadakeun kade ulah diukur make otak ieu lamun dibayangkeun make otak ieu teh Syabul Qadir teh kajegai payun kamu kanjeng Rasul kieu we kada lain eta. Naon sabab tadi teh dina daya naon? Aya hujrah syarifah, dina dada aya hujrah syarifah. Bari munajat ku ieu dua bet, keun ari lagama eta mah kumaha masing-masing ya teu kudu mata gari pasaya ieu. Ayo teu genah hujrah lagama na da didinya ge nu teu genah ge wawani baca ka hareup mah ya iya ai mah lagamna sampai anu musim kuring teh lagamna mah kumaha we jadi itu gede aya nu disundakeun teh wa ngan abdi teu bisa nurutan eta nu disundakeun lagam Sunda hese kumaha eta lagamna teh dinaldomkeun atuh ciri jam 11 oncat setengah 11 dunubi kama wajil bahri balhiya aksaru kamislil jibali syummi balhiya akbaru walakinna indal karimi idha afa janahu minal bu'udi balhiya askoru syatu Kenapa tu? Kenapa cek nawan? Cek ini kita jarang tekan hati. Tekan tengah hati. Kalau dibacakan hati bukan begitu kejadian. Ternyata bisa didoakan goreng dulu ya, tapi buat kita kudu bisa bahasa Arab ya. Mantak dihantos ke dia. Ya Allah ya Karim Gusti nu Maha Suci, Masya Allah. Lamun yang ditinggali karena ia seorang sultanul aulia raja ning para wali geus moal dikumahakeun di bab masalah ubudiyah sareng sajabina masih kene ngarumaoskeun arina sasim abdi ibarat budak laut ibarat gunung luhur malihan langkung ageng nanging upami Gusti nulama ngampura
ibarat hiji jangjang rametuk malikina. Coba Bu, urang make rasa ieu padahal keur ngaji rasa segala sesuatu ge kudu aya rasa. Kira aku aneh ku jarum super, yang penting rasanya gitu lihat ya. Iklan jarum super, datang iklan kecap, rasa tak pernah bohong. Kecap anggo ya, rasa tak pernah bohong. Rasa moal karasa ku batur tanpa urang mung daek rumasa. Bisa na karasa teh kulantaran ayana rumasa. Bisa na ayana rumasa teh kulantaran urangna daek ngarasa. Dari pamasaan ke orang nyata orang mah jelema bodoh rasa jelema bodoh. Dan memang benar urang bodoh. Pan disebut bodoh teh kudu pinter. Disebut gagah teh pan kudu lemah. Si eta mah gagahnya pan urangna lemah. Dalam urangna gagah mah moal disebut lemah. Pan si eta mah kasetnya pan aing na goreng. Kalau mau naik kaset mah mulai nyebut goreng kayaknya mah. Masa kaset-kaset tahu itu orang Indonesia tuh. Ayo coba kena irung lah. Kan cekang haji cenah kitu, ieu mah punten. Cekang haji cenah. Cirina irung mancung teh mun kacamatana dina irung. Berarti mancung ge mah dia tah. Lamun kacamata dikasih dina pipi, pesek berarti eta mah. Cekang haji. Kuring pemulungan we ti guru heuh. Eta kumaha teh pamaksudna kitu. Lamun ditinggali tina umur mah, tina yuswa mah ieu kakana, itu adina. Tina umur. Tapi lamun rek ditinggali tina ilmu, ieu adina itu kakana, mata kuring mah bagian mulungan Lamun teh mah atawa kelah anu parantos angkat katana suci bayangkeun urang keur dipayuneun makom Kanjeng Nabi. Bayangkeun kabayang teh makom Kanjeng Nabi. Nyaeta abdi mancan pernah kan itu kubahna tuh kubah Kanjeng Nabi. Panu kitu ngaranna Robito, Pak. Ayeuna sok ngalileun ieu Robito teh kumaha bayangkeun guru mah Robito. Eta pancan pernah kali itu nange ningali dina ieu hese kieu ameh teu eta mah ameh gampang. Orang dieu mah pasti sadayana kantos angkat ka Suryalaya kantos. Kantos. Bahkan masa sih kudu manakibnya. Eta teh sok ziarah heula tara. Sok aya ziarah tar abade sadacan manakib, bade sabada manakib ka pangarsa Abah sok aya. Kabayang teu urang payuneun makom pangarsa Abah. Iya, ayeuna keur kieu. Bayangnya, ya walaupun aya di dieu pun ari rohanian mah beunang. Teu bisa teu kagenaan ku capek walaupun jasa di dieu tapi pan kabayangkeun mah kabayangnya. Bayangkeun ku ibu urang keur dipayuneun makom pangarsa Abah, bacakeun we nazam nubieu tapi make rasa. Teu kudu diengkekeun deui bakal ngarasa urang nyurucun cisoca di dieu. Sabab naon? Sabab urang keur mayunan guru kamil mukamil guru urang sadayana nu di mana eta urang salaku muridna nu hayang diaku murid tapi pi naonna kitu nya pi keheuleuan kitu murid pi keheuleuan kitu nah tadi diundingakeun ka kersana ajengan di dinya abdi masuk ngabayangkeun eta mesemna pangarsa Abah mesemna pangarsa Uwa mesemna guru urang sadayana nu urang hayang diaku murid tapi urang teh murid pi gagongkeun pi bagongan saja. Ku kuring masuk disebut teh PPS pi bagusun titah kieu kalakah kieu urang mah titah kieu kalakah kieu euy hayu urang kikir sing lobah loba teuing moal itu. Orang diajar sholat penting, kuno. Orang diajar sodako, ayo bulan bisa kieu na. Aku kan orang mah, yang diaku murid tapi murid ini naon tadi teh. Tapi orang teh ngasong-ngasongkeun diri supaya aku jadi murid. Ya, eta mah masing-masing gawe lah mending di bumi lah. Bacakeun dia nata. Rasakeun bahwa urang payuneun pangarsa Abah, payuneun pangarsa Abah, tanapi payuneun foto pangarsa Abah, payuneun pangarsa Abah yang bayangkeun nyuruh cisoca atuh.
Ari dosa sim abdi ibarat budak laut. Eta teh seorang sultanul aulia ngarumasakeun dosana ibarat budak nya komo. Urang mah lain budakna hungkul jeung keusikna, jeung caina, jeung laukna, jeung karangna, jeung nelayana, jeung budagangna. Ya Allah ya kan. Sementara urang teh aya dihampura dosa ku Gusti, mana atuh supaya amalia urang, pagawean urang supaya dosa urang teh dihampura ku Gusti. Pan urang mah STMJ. Salat terus maksiat jalan. Salat mah terus kan maksiat ge. Geureuy. Atuh teu bisa ngeureunkeun mah ngurangan. Komo paminingan dina kitab Sulamun Taufik sapasal nate tentang wamin ma'a faslun wamin ma'asil aini panon hungkul da maksiat panon wamin ma'asil fami nanti maksiat bibir lah wamin ma'asil udunaini maksiat ceuri wamin ma'asil lisani maksiat reta karek dina boga hungkul teh can leungeun can suku ya Allah ya Karim. Tapi dah kekeh urang teh ilahi las turil firdausi wala aqwalan narin. So dibacakan eta? Naon artina? Teuing dan dibaca ilahi las turil teh urang mah teu sedih ajong-jong. Sedihna urang mah kulagam teh. Lamun lagam ilahi mujurik langsung pada kulagam teh teu ngarti namun dibacakeun teuing. Kana alus kitu ge alus. Cicing ini make rasa aing mah teu ngarti ge ceuring ge cenah kitu. Ceuring naon teu ngarti ceuring naon. Duhai Gusti abdi tepantes kana surga. Tong mangga diteruskeun. Mana yang jawab ti malaikat ti malak teh ceuk malaikat teh dasia mah pantosna kana neraka. Mata diteruskeun deui dengan dina ngadepan dosa lajeng teh. Abdi taubat lamun dihartikeun bae teh. Urangna beres Jumat anu ceng langsung balik ke depan baca heula. Mun hayang dihampura dosa ti Jumat ku ayeuna ti ka Jumat ku hareup, ti Jumat ku hareup ti ka Jumat. Ti naon teh mun hayang dihampura Jumat ku kamari ti ka Jumat ku ayeuna, Jumat ku ayeuna ti ka Jumat ku hareup, maka salah satu aoskeunana eta. Saur Sayyidatina Aisyah dia diuningakeun. Al-Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7 terus ke dikana eta tah bukan dihampura dosa. Allah Subhanahu wa taala. Ari dosa sim abdi ibarat budak laut, ibarat gunung luhur malihan langkung ageung. Lamun ditinggalikeun volume kumaha ieu teh hese nya tah. Coba aing tadi ya. Itu dalang, bukan dalang kieu dia teh. Mun ditinggalikeun antara volume antara amal hade jeung amal goreng kira-kira keur siaah lobaan kene mana? Kiri. Lobaan kene ieu nya. Lobaan kene nu gorengna daripada nu hadena aing jadi siga meri kieu mah ya. Tapi kumaha atuh carana supaya ieu maka urang kudu balansi kuduna. Da urang teh ngarumasakeun bahwa urang teh loba dosa tapi Gusti Allah teh hayang diampura mata astagfirullahal rahim. Astagfirullahal hayang diampura dosa kitu. Ari dosa sim abdi ibarat budak laut, ibarat gunung luhur malingan ku kageung. Nanging upami Gusti nulungan ngahampura. Nah Gusti mah atuh Rahman jeung Rahim. Mata kieu cek ajengan Ahmad cenah lamun ieu dosa mending ka pangeran. Mending ka Gusti ieu dosa mah. Naon sawabna dihampurana bersih kabeh tah, ngulah sakali-kali deui. Coba ka kepada jelema yang dosa dihampura sih dihampura kan bohong moal kayak gitu kan di jelema. Dihampura sih dihampura.
karena tadi isuk lebaran eta urang geus pasea deui we teu hati. Geus aja. Nanging upami Gusti nu loman ngahampura matak la ilaha illallah la ilaha illallah eta we saur pagersa waman niatan kudua syukur jeung tobat. Urang diajar dina naon wae oge ngalaksanakeun naon wae oge ngalaksanakeun ubudiyah naon wae oge niatan dina hate teh syukur jeung tobat. Syukur teh nya bahasa lempengna mah atuh nganuhunkeun lah ka Gusti. Ibu kantos sugan dina ngadoa kieu nuhun Gusti abdi dipasihan soca jeung ningalina pernah can. Oh nya tan can mah tadi bejakeun ge heueuh. Pernah can sugan nuhun Gusti dipasihan cepil jeung ngadangun pernah can. Oh pohon gitu malempeng. Lamun geus daal barat alhamdulillah. Kain gitu alhamdulillah. Padahal mah tuh mantap walaupun teh diomongkeun tapi di jerona la ilaha illallah eta teh jerona panganuhunkeun ka Gusti. Pernah can syukuran ngiceup ieu teh ngiceup bolotot kan ngiceup. Ibu asal ngiceup, kamu asal ngiceup tah? Asal. Ari lamun ngiceup teh eta teh bareng atau bapak pisan? Bareng. Sugan kita dua kieu ngiceup. Atuh geunaheun teh. Ieu ya Allah jangan ngiceup atau ngiceup. Atuh urang teh dina diajar nu kieu teh matak saur pagarsa waningan da nu disebut marifat ka Gusti teh lain kudu gagaya bagan sagala rupa lain atuh marifat teh ku ngiceup atuh wawuna ka Gusti Allah teh atuh ku ngiceup baru berpikiran eta ngiceup iraha eta mau dioli ngiceup urang nya can pada sugan di kieu gitu teh kulantaran ieu sadara siseup cenah euy lah teu geunaheun ya urang palian deui teu keunah teh ka ayeuna ya Allah ya Karim. Nanging upami Gusti nu matak syukur jeung tobat. Syukur panjang deui eta teh. Syukur kabagi kada sabaraha hiji panjang deui pe omongan eta teh. Ae teu 3 jam 3 ge. Ridho 3 jam 3. Ibu ridho aing teu. Jika pas logo waktu deui eta jeung cenah. Panjang teh suka kume ka dieu teh ditunggu syukur teh teh. Kan saraya teh pada kampuran tadi ditundun-tundutan aja teh kuring teh ka ditu teh. Samun ka ditu aing diajak ngobrol aing ditu mah moal aja ngobrol tadi. Tapi wawartos mah bisa respon kopi. Kulantaran kopi na kuat tika nyaan kuat tika ngaguru kita dina nada. Kene udah. Ari geus ka guru teh biasana sok meletus cenah kitu ngelair pokona mah. Nanging upami Gusti nu loman ngahampura ibarat hiji moal aya nanaonan ari geus ku Gusti geus dihampura moal aya nanaonan bersih kabeh. Terus naon deui teras anjeunna munajati ku ieu dua beta rek ngomongkeun ka dieu. Ari tadi mah sebagai pincontoeun ujroh syarifah aya dina diri urang. Kumaha carana supaya urang diaku ku guru urang? Kumaha carana supaya urang dibedol ku guru urang? Maka dina natoban ieu fi halatil mudiruhi kuntu ursiluha tuqabilul arda anni wa yana ibati wa hadhihi taubatul asbahi qad hadara amrul yaminaka kai tudabiha syafati. Kenal apa artinya? Nah dia dengarkan watos tepi ti Gusti rusip abdi di jurung. Watos tepi ti Gusti rusip abdi di jurung. Nah ada tadi maksudnya. Tadi teh bayangan ngabayangkeun pada teh make ruh ngabayangkeun teh. Rusip abdi di jurung di urang sakaya paribasa nih. Aya tuh urang mingguan aing mah geus ruhna cenah. Teu gagabah mah ngomong eta heuh. Wajib kitu ruhna geus ini teu kan itu. Ai manusia di dieu kene. Mantang bisi teh mah menyebutkeun we diajakan mingguan manggawe ti payun waduh tara ini tara teh. Wah, ayo urang manakiban manggawe ti payun waduh tara ini tara. Mantang mun rek tungguan gitu. Wah, ayo urang manakiban urang mingguan manggawe ti payun sok rek 3 jam sabaraha aing ditungguan sia gitu. Sabab ari ruh mah pangarsa ari rumah teu aya batas. Guru-guru urang sadayana punten secara jismaniah mah kalimatna ngalih nya. Kalimatna ngalih kan deh. Pan urang mah mau tuluy ku kataya 10 deui eta teh.
mau hubungan atau teh mau baik cengker koin islet Noni coba kojoan kupus dan dulkeun kali kukuring dihitung 10 kan ada di orang maya alhamdulillah hari ajengan kamar ajengan teh kamari mah modal goblok dari ajengan nyebut modal hari ayam mana ayam nganturkeun hari kan ayam nganturkeun kali ajengan modal eta mah patu teh goreng batunya rumah teh aya sifat capek guru-guru urang sadayana secara dohiri atos saya tapi mantana tetap ngabimbing urang sadayana secara rohaniah kau mau diawaskan tadi idza dzukirat manaqibi fa ana hadir saur Abdul Qadir Jailani di mana-mana dibacakeun manaqib kaula hadir kade tong dua kali kaluhur wah atuh katinggal sane bae teh mantap kudu aya pembimbingnya di dalam kieu mah bisi out nu kumaha out jadi bisnis ka dituna jadi bisnis tunggu Syabdul Qadir datang terkirim-kirim atau si kehet buat ayah ngagereng heula memang manakiban teh yang daam cerana daam ieu mah apa perlu disebutkeun apa nama kuring apalah tempatna jadi mun manakiban teh di dinya mah Pak cenah jam 12 peuting emang kunaon Syabdul Qadir na ka dieu cenah jam 12 peuting kamana heula teh Syabdul Qadir kada paling ditu heula aing mah macam markobah teh curang teh eta markobah dina buka puasa Syabdul Qadir aya di 70 tempat piraku ari kana pirang urang bapati kamu yakini ari nu puguh Sultanul Aulia kurang pati yakin anehna teh terus ari eta geus makin teu ka jam 12 teh nanaonan ngawangkong we cenah cai teh jadi jadi pangeuseun keneh wae jadi omongan keneh wae dupi aya waktos tebih ti Gusti Rusim abdi dijulung dengan zikir hobi eta teh pan make beunang mantap terus we gedankeun poho ingatkeun deui waktos tebih ti Gusti Rusim abdi dijulung ngadeus kana Pak Gusti wakil abdi nah dupi ayeuna abdi peribados dumeheus ari peribados dumeheus berarti aya dongkap mata kunaon urang ku guru urang sadayana supaya urang hayang diakomodir teh hayu brikeun di luar manakiban aya pan beungeutna teh aya beungeut sebentar ieu teh Bandung ieu pameunteung nya pan ngabedakeun mah ieu beurna ieu sim kuring jeung ajengan taki dan ngabedakeun mah ieu latihan ti dieu ka apa lato-lato lalaki maksudna kitu sok ibu pan eta namina berbeda tapi kadang namina mah aya nu sarua ai pameunteung beda teu beda pameunteung masuk padahal irung sarua mah enggak irung ceuli sarua boga ceuli pipi sarua boga pipi ya Allah ya Karim ya mah kieu lah keur kamari main bola teh penaon di teh di PLA teh anu menang teh menang ingat Sabtunya pinunya eta tribun pinuh tuh disorot ku kamera sok pangneangankeun sarua beungeutna coba ya Allah eta kursi na teu lieur eta kursinya jelemanya ya Allah ya Karim sak kemar nage kemar sarua pasti aya bedana Pak di Tanjung Murni aya nu disebut aduh jeung adi da kerjaan apa mah aing lieur atuh mana wa adi teh ceuring teh ayeuna teh datang ke wa adu tah mah adu cenah mana cirina aya karangan di dieu beungeut teh sarua kan aya karangan di dieu teh oh iya adu oh iya adi di ditu diparakan salah aya Dani jeung Deni eta mah persis pisan Kang Haji ge eta mah termasuk sim kuring minang katipu kan kuring mah apa ngabedakeun ududan ngabedakeun anu hiji mah Samsu, anu hiji mah Sampurnamil. Deninya Samsu. Deninya Sampurnamil. Mantap. Ya Allah ya Karim, urang berikan itu berikan dia teh nyangakeun makan sahabat tah ieu aah teh. Tah ieu pameun teu ah teh, tah ieu pameun teu abdi teh. Jadi nu bakal diabsen mah, nu bakal dituliskeun mah anu minang aya, nu minang eueuh. Aya. Hah? Nu minang aya.
Ari kedua mah jangan naon dituliskan ke olok-olok pulpen. Ieu mah ari hayang diakomodina tapi kana manakiban teu pati hayang. Patamang rada emu, teu pati hayang rada emu teh we teh. Dikir loba dikurangan. Mane teh dalam rangka nunjukkeun dong abri ka ditu ka Pondok Pesantren Suryalaya. Nyangakeun abah tah ieu anu teh. Jadi cek abah teh lain pangarsa abah teh apalagi ngan kurang maksudna secara dohiriah. Bukan urang teh hirup keneh mereka dia teh kecuali bapak geus lae, kecuali benar bapak yang kudu nganturkeun. Mas secara dohirina oh iya teh mantap dupi ayeuna abdi paribados dumeheus. Kuring di itu digeder, ayo jorot teh urang gabring, sabus dua bus. Ka mana ka Suryalaya. Urang tunjukkeun bahwa urang teh berguru ka pangarsa abah teh lain sakadar secara dohiriah hungkul, tapi lain sakadar secara ruhaniah hungkul tapi secara dohiriah. Tunjukkeun. Kadang di itu mah aya eta mah tiap penakiban eueuh batur sorangan. Eueuh motor naik bus ka jenting gitu. Jadi wallahu alam. Jadi mungkin supaya kitu teh. Dupi ayeuna abdi paribados dumeheus mugi pandangan Gusti kaluarkeun ka abdi lain disebutkeun torojol pandangan Kanjeng Nabi tina makam teh. Yo, eta mah teh kami misaeun kitu mah. Pangarsa abah, wasiat pangarsa abah nu terakhir watasimu bihablillah. Kunaon urang watasimu bihablillah? La ilaha illallah eta ti Kanjeng Nabi teh. Katua Syekh Abdul Qadir teh, ti Syekh Abdul Qadir terus ka para mursyid, terus ka pangarsa abah, ti pangarsa abah terus ka para wakil talqina, ti wakil talqin tumiba ka urang tah kade maneh. Ulah pegat tina kalimah la ilaha illallah terus sok dibacakeun kurang dina satiap waktu. Mantap kuring mun ngaji di mamana cek kuring eueuh hiji umat Islam oge nu tara maca la ilaha illallah. Kabeh oge asok. La ilaha illallah mah mana cirina? Lini. Lininya. Sok nu make toriko, nu teu make toriko, anu asok, anu tara dan datang di lima la ilaha illallah kagak bacaan. Ngan kacek urang kumaha datang lini, lamun lini tari dikinau ge tari. Bieu lini ilmu kehe lini atuh kudu make kehe geus pukul lini ilmu lain. Ini ngalauna ilmu tatah cenah teh ilmu leungit we. Dikena leungit lina leungit. Ceuring naon sababna ari kitu mah meunang namun dikit teh kudu aya lini heula atuh bikin ribu di heula. Terus naon sababna lamun datang lini sok la ilaha illallah can pernah ngadeng ayat kursi. Sugan rieu lini Allahu la ilaha kaburu modar manten heuh. Tapi orang wajana la ilaha mata kabeh oge masuk ngan aya nu ngamal toriko. Aya nu sakadar menang pahala ukur, aya nu ngamal toriko. Ari ngamal toriko mah pan ditembuskeun kana jero urang teh tadi. Amalkeun manasik dohirna kali manasik batinna teh yang tembuskeun kana diri urang la ilaha illallah. Ari nembus nu kieu mah lain kaluar tapi ka jero. Mantap mungkin laut teh mungkin nembus. Mungkin nyecep. Kamata ka laut da hayang gerangesan, teh nyecep gerangesan mah heuh. Nyecep gerangesan. Tadi bae mah kumpul maka urang sadayana diajar di ieu hayu urang sami-sami diajar. Da kabeh ge diajar. Pangarsawa kan tos ka pangarsawa terus duit ka mana abah mah macul we. Sakitu teh pangarsa abah macul komo urang gua kebon-kebon acar urang. Mantap sabaraha tepan dikir la ilaha illallah tembuskeun kana diri urang sadayana. Salih terakhir aya waktu 5 menit bisi pajarkeun teu maca kitab nu pisan. Ieu kitab Nasaihul Ibad. Nasaihul Ibad. Kenaon ieu teh salah satuna keur kana tasawuf. Sabab urang keur ngurus kana diajarah teh naon sababna? Sabab teh urang teh teas. Kal hijarah secara ning batu. Jelema teh da lain teh apal kana alus, Bu. Lain teh apal kana alus kabeh jelema ge. Sok. Mantap pangarsawan dengan teu pira nanyakeun anak ari tolab ilmu alus atawa korek. Salapang nyebutkeun alus. Ari maca Quran alus atawa korek, salapang nyebut. Minang baca, minang tara, kalau bana mah. Tuh, lain teh apa kana alus teh nyaho.
nyaho kana halus teh ari berjamaah halus atawa korek halus minang berjamaah minang tara jadi cek otak mah halus kayak mau cicing di dieu tapi gagah we amal mah aya dorongan tina hate amal mah gagah aya dorongan tina hate cek otak jadi di dieu mah ilmu di dieu mah amal nu padahal mah tina ilmu kana amal tina otak kana hate teh teu genep meter henteu sok we jengkalan paling 2 jengkal hiji dua eta teu pirang teh ka dieu di dieu ka dieu da eta lamun pilah susutna hesena mah tak tembuskeun ku la ilaha illallah atuh ngurangan-ngurangan kana kakedul atuh ari dina saminggu sabaraha penting ibu bapak tinggal tahajud sering sabaraha penting sering teh ora penting da jadi ari dina saminggu sabaraha penting 7 nah tinggal tahajud teh sabaraha penting 7 wah eta terus ngawat mulai ngawat sih jujur ya 7 dina saminggu teh 7 penting tinggal tahajudna 7 penting jadi cokot kenana ini padahal cek otak tadi tahajud harus setau goreng harus kunaon eta dina sapenting jiga tuh aya sapenting bajang tahajud teu pira da 2 rakaat da eta susul kana kudu bilahnya ya Allah ya Karim di imah keur ngopi jeung keur wudu datangnya waktu salat digoroan Allahu Akbar anteng ya padahal eueuh sugan tembok genep meter teh ka masjid teh padahal keur nyantai di imah ge digoroan teh masjid daogah eta tuh oh berarti nu kudu diurus lain ilmu naunggul tapi kudu jeung hatena mantap dieu diuningakeun inna fasadil qulubi an sittati asya sanyanyana bakal ngaruksakan hate teh nyatana aya genep perkara hiji yutnabuna ngalaksanakeun dosa tara dibarengan jeung tobatna eta bakal ngaruksakan hate teh dosa tara dibarengan jeung tobatna urang asok dosa asok tobat asok kana urang di utara teh urang teh papaehan beja agak paehnya udah sono beja ari eta pan maca istighfar teh pan beuneu salah satu tobat 10 kriteria taubat nu ditampi ku Gusti Allah salah satuna nyatana ngawaskeun astagfirullahal rahim astagfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih astagfirullah li wa li naon rek keukeuh urang teh jero nama minta hampura berarti urang asok dosa asok oge tobatna ade ulah nyebut tara asok anting diterima jeung teu nama bukan mah tobat we gitu urang maca we ieu nu kaduana ieu ieu teh ari teu dibejakeun bisi kasimu runtutan tinu genep ari dibejakeun ieu teh bisi kasimu orang Bandung geus sinamuk gede ka urang kira-kira kasimu moal cap ya kade awas mun kasimu cap awas mun kasimu wa ya'lamunal ilma wa la ya'malun nganyahokeun kana ilmuna tapi tara kana ngamalkeunana kasinggung teu teu kasinggung teu boga perasaan berarti eta urang dieu abdi batara panasan batur ka masjid anteng abdi batara panasan ari teh bawa kieu sing kasinggung heuh da urang teh tadi teh sodako pan kudu gede halus gede halus gede bimbinangna leutik geus saeutik sudah uyuhan tina Sunda mah geus alhamdulillah berjamaah halus teh goreng cek otak mah halus kan bimbinangna mah nyaho kana ilmuna tapi boga kana ngamalkeun boga kana ngamalkeunana fa inna masabratul ilma al amal bi sajaanya nabuhana tina ilmu teh ngalaksanakeun eta ilmu ayo urang disebut buah teh paneuring ke engke lamun urang geus ieu bakal ieu engke mah teu mah hesio engke lamun geus ieu bakal engke lamun geus ieu bakal jadi buahna tina ilmu teh ngamalkeun eta jeung dina ilmu salat berjamaah teh harus diamalkeun ku urang teh eta buahna teh jeung dina ilmu manakibat teh halus da jero nama tolak ilmu teh eta buahna teh di urang supaya dikotomi ieu mah mingguan ieu mah tahlilan ieu mah rotiban, ilmu tawasulan, ilmu pengajian, ilmu rajaban, ilmu muludan. Nah kabeh oge ngaji jawana mah ngaji. Rek ngonang aja kan jauh ngaji.
Anak ajengan udah deket disebut teh ajengan kukut cenah heuh. Ngaji. Teh jalan nama ngaji atuh. Ieu mah kuat aya ieu mah ieu ah syukur ieu teh euy. Mana udah kudu laku di TikTok euy karek laku eta mah heuh. Laku eta karek laku ya mah. Padahal udah ngomong bener tinggal mana ngaji teh heuh. Penting nama masuk orang kena hati. Bisa. Jadi karek dua berarti nya. Tidak sabaraha hiji. Tina genep berarti lamun ditutup sam boga hutang. Ya Pak Ustaz. Boga hutangnya. Bade nagih. Moal cenah. Intina mah meureunana eta kade urang sadayana jagalah hati, jaga hati sababi hati teh nu bakal ngaruksak kana diri urang sadayana. Mana nu bakal ngaruksak teh masadil qulubi ngalaksanakeun dosa tara dibarengan jeung tobat. Boga ilmu tapi tara ngamalkeun sabab amal mah ayana dina hati, doronganna tina hati jeung jelema mah kabeh ge kumaha hatena. Ari hatena teh hayang diteruskeun mah nya tinggal geus urang tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.